Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wargi urang tiasa patepang daung deui sareng agan dinya dina acara ngadongeng. Danget ieu agan bade ngadongengkeun carita pondok nu judulna Males Kanyeri atawa Mulangkeun Kanyeri. Titimangsa ieu carita warginya taunna teh tahun 1888. Urang aoskeun warginya sarintakan ge tamat. Urang siap-siap nya kopina kopi sangrai lalaki digelung wargi. Sareng lalawuhna siapkeun we nya. Ayo urang kawitan wargi. Beurang hujan ngagebret, cileuncang paudag-udag jeung cai solokan nu mudal. Bedah mawa runtah nu dipiceun sagawaya ti unggal imah. Unggal-unggal kagiles ku ban mobil, cileuncang muncrat ka mana-mana. Cohan kutuk gendeng. Geus leuwih ti 2 jam manehna nungguan di halte hareupeun sakola. Sakola urut SMP na anu baheula. Sakola zaman calana pondok pulas biru. Ret deui Johan ngareretan gang nu persis sisi halte beulah kenca. Gang Gibran katlahna ti basa baheula. Atra ditulis dina plang ngan ganti pulasna wungkul. Gang nu poek bakat ku didempet wangunan model gudang. Teu matak resep liliwatan. Matak keung. Ongkohan unggal-unggal jam bubaran sakola teu weleh aya nu ngadon gigitaran. Barudak ngora nubukna paranjang narembang teu puguh alang ujurna. Ditema ku Suswit jeung Dedehem. Johan ngagremet. Lep kuntung rokona dibebeskeun ku dampal sapatu. Dirieus tepi ka gepeng. Kotor teu mangrupa. 4 tahun katukang di Gang Gibran pisan. Lili ditoel ku salah seorang tinu keur ngumpul di eta gang. Nuliana ager-ageran, nyakakak, sawareh cecengiran. Bangsat! Johan cumiduh. Tina seselamatana ngaburial cimata perih karasana. Si dadana nyesek ku kakeheul nu nampe. Lili teh lanceukna harita kelas 2, manehna kelas 1. Johan keur pas tukangeun Lili pisan. Lili nu ngagoak tuluy ngadingdiut ceurik. Ceurikna teu repeh-repeh. Dina angkot nu dijajab ku pada baturna tepi ka imah. Asa teu kabayangkeun ku Johan. Manehna bati bisa milu ngembeng. Anu matak perih mah barang tepi ka imah Lili lir Dewi Drupadi nu ngamuk di karaton Astina. Ngawak-wak. Pepeta bari tutunjuk. Si Johan lalaki naon maneh? Epes meer. Eueuh kabegug. Eueuh pisan kawani. Geura bae mamah. Lili di kitu-kitu teh sugan Johan aya nulungan. Kalah leweh. Ngaran mah Johan. Pahlawan. Keuyeub apu. Bikang. Jeung rea-rea deui. Kalimah-kalimah nu nanceb seukeut. Perih asa ditulis hinis tuluy dibanjur cai uyah. Johan teu bisa narima. Cimatana bedah taya soraan. Mungguh jero dadana mangaguruh. Hatena ngentab-ngentab. Era
wirang, kesel, keheul, nya awak manehna teh moe, elehan jeung teu bisa gelut. Loba kasieun eueuh kawani. Johan ceurik tepi ka peuting, matana teu bisa diajak sare. Cimatana angger keneh ngalembereh. Dadana nyesek useuna geuleuh ka diri nu taya harti. Bray, 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 tembong deui lili nu ditoel hareupeunana. Lili nu lumpat bari ceurik. Lili nu panonna bebla nyarekan bari tutunjuk. Breh mamahna nu keur ngupahan lili. Breh babaturan lili nu milu jajab. Aya nu imut ka manehna jiga-jiga nyeungseurikeun jeung ngalelewe. Johan lumpat kaluar imah. Muru tangkal cau di pipir imahna. Habek-habek ngahanca satakerna. Peuting nu simpe ngajari saksi seuneu ka nyeri nu nyalihara ka kabeh saraf jeung getih Johan. Isukna Johan teu bisa mangkat sakola. Awakna panas. Raramo-raramona carecel pinuh ku getih jeung teu bisa digerakkeun. 3 poe Johan kagegeringan, awakna terus-terusan ngagebret. Sungutna ngocoblak siga nu gundam. Awas ya, awas ya, awas ya. Johan nyeungeut rokona, masih aya 3 batang deui. Panonna angger nyerangkeun Gang Gibran, ngilikan nu asup jeung kaluar. Kalan-kalan aya nu make payung atawa di jas hujan. Eta oge bisa diitung 1-2. Gang Gibran teh angger bae katingal sepi. Breh tembong keuretan Mas Sapik, guru karatena, paromana bear marah mae cahayaan. Guru nu dipiajrih ku murid sarta dipiserab ku masyarakat. Panonna nu tiis seukeut asa naranjangan Johan basa manehna mimiti ngedalkeun kahayangna nyuprih elmu. Abdi teh hoyong tiasa bela diri. Cempling. Johan samar polah sareng tiasa ngajagi kondisi supaya sehat. Cempling deui. Johan mun bisa mamilih leuwih hade digebugan ku 1000 urang tibatan dipencrong guruna. Luk manehna tungkul, cipanonna ngembeng, lili nu lumpat, lili nu ngamuk ngagambreng terus-terusan. Lalaki nu noelna kagambar, tepi kataya wates antara nyata jeung maya. Asa hayang-hayang nyekek, neunggel jeung ngajejekan. Pamustunganana rek diciruhan, terus rek diseret, rek dijagrageun hareupeun lili. Sina nyembah, sina ampun, sina menta ampun. Kahayang males kanyeri eta sumarambah dina bayah. Nyaliara, peuki lila, peuki karatan. Guru Safik imut. Johan, ade pisan lamun hidup hayang bisa bela diri jeung usaha supaya sehat walafiat. Tapi aniatan diajar bela diri karate nu tujuanna keur balas dendam eta henteu hade, malah goreng. Goreng nu kacida gorengna. Heugera pikirkeun ku hidup masing teleb. Teleuman sangkan henteu kaduhung akhirna. Kebul rokok mulek Johan nangkep harigu. Sora Guru Sapik asa ditompokeun kana ceuli. Breh deui. Basa upacara naik tingkat di papasir Gunung Ciremay. Nincak kelas 2 manehna geus nyekel ban hideung. Kangaranan disebut Satria Johan. Lain hartina Digjaya. Satria nu teu bisa meruhkeun hawa nafsu dina dirina. Nu kitu teu bisa disebut satria pinilih. Kalah ngotoran kana dunya kasatriaan. Kanjeng Nabi Muhammad nalika rengse perang Badar. Perang nu pangrongkahna ari sabab
Lamun kaum muslim nu jumlahna saeutik eleh tangtu risalah Islam moal bisa sumebar. Anjeunna ngadawuh kieu, urang karek rengse ti jihad leutik, lekasan ti perang leutik. Para sahabat teu panuju kancang Baitul Maros naha aya kitu perang leuwih rongkah tibatan eta. Rasulullah ngawaler aya perang leuwih gede, leuwih rongkah, leuwih bangga nyaeta perang ngalawanan hawa nafsu. Harita Rasulullah nunjuk dadana 3 kali. Dina dunya pawayangan pirang-pirang satria bisa dijadikan contoh pikeun urang. Di antarana satria Karna. Pirang-pirang hinaan jeung pangjejeleh tumiba ka dirina teu ngajadikeun manehna ngemu senegeuleuh atawa hewa kanu ngahina jeung ngajejeleh dirina. Memeh lekasan perang Jaya Widangun Baratayuda apan kabuktian yen Karna teh horeng pituin putra Kunti nu dibuang lain anakna Aradea kusir kareta. Dina prungna perang campur di Tegal Kurusetra, Karna maju lain pedah rek males kanyeri, tapi murni ngabela negara, ngabela sikep kasatriaan. Ngaran Adipati Karna sok sanajan aya di barisan Kurawa, tetep nyambuang, teu aya kaceceb, teu aya geuleuh maleugmeug. Cimata Johan bedah teu kaampuh. Dina umurna nu masih ngora manehna bisa neuleuman ka alam pikiran dunya Karna. Manehna asa jadi Karna. Kumaha teuing peurihna dihina Arjuna di hareupeun para pangagung bongan lain terah Barata, lain seler Pandawa atawa Kurawa. Manehna milu ngarakacak ngabayangkeun basa Karna diondang neang Resi Bisma nu tatuparna disangga ku rebuan panas Srikandi. Aya kasepuhan Arya Widura, Dewi Ayu Kunti Nalibrata oge Maha Guru Dorna. Rusiah gede Karna dibabar peuting harita karena nyuuh dina lahunan Dewi Kunti. Bari Cipanon cuuh disaksian Maha Guru Dorna di Piajri. Johan ngajrit ayan nyesek peurih dina jero dadana. Aing lain Karna, Kang Gibran lain Kurusetra. 4 tahun aing ngumpulkeun kawani, ngipuka teuneng kesan males kanyeri. Teu bisa kitu bae. Aing kudu bisa males kanyeri. Aing lalaki, lain lalaki epes meer, lain keuyeub apu. Aing lalaki, lain pikang. Roko nu masih keneh panjang teh dibantingkeun ka jalan gede, diseret ku Cileuncang. Poe maju ka sore, hujan raat nyesakeun Cileuncang di mana-mana. Johan babatek. Rentang-rentang aya nu turun tina mobil angkot. Lah kadahlah, ieu pisan jelema nu ditungguan ku aing teh. Moal salah. Dedeg pangadegna Johan apal pisan. Tembong si lalaki teh ngagunakeun tas semi rangsel nya pisan. Eta lalaki teh rek asup pisan ka Gang Gibran. Heup, eureun heula. Johan ngagro. Eta lalaki ngarengkong, punten ka abdi eta teh. Nya pasaha deui. Johan mani tegeg srog aduh hareupan. Aya naon kitu ka abdi? Geus gandeng tong loba omong siah Rosid. Eta lalaki beuki kaget. Geuning terang nami abdi. Ceuk aing tong loba omong. Johan kituna teh bari meupeuh ngarah beungeut jeung mata. Tapi eta lalaki ngagiwar kalayan enteng naker. Teu siga-siga nyingcet jiga nu kabawakeun ku tas rangselna. Keheula yi bilih ieu teh salah paham. Johan teu ngajawab ku omong tapi ku tendangan suku keuna pisan kana beuteungna. Tapi ngabangkieung oge henteu eta lalaki teh. Salila manehna guguru teu aya nu bisa nahan kana sepakanana. Kabeh lawan-lawan tandingna ngajurah roh unggal-unggal dipasang tarung jeung manehna. Unggal-unggal latih tanding Johan sok ngabayangkeun nu dihareupanana teh Rosid, lalaki Noel Lili. Panon Johan puringas, nafsuna beuki ngagedur. Sabar, ieu pasti salah paham. Bilih teh Rosid teh sanes Rosid abdi.
Eta lalaki undur-unduran bari nanangkep tas rangselna. Sakedapan mah Johan hareugeun, asa teu percaya kana titinggalianana. Tendangan suku katuhu nu ngeusi teh asa-asa nembag sak eusi pasir. Tapi kajadian nu baheula geus sanggup muekan kana tinimbangan. Ongkoh ti saprak kajadian eta Johan jeung Lili teu pati akur. Ngobrol sakecap dua kecap estuning saperluna. Tepi ka ayeuna Lili asup paguruan luhur di Bandung, teuing di mana jurusan naon Johan teu hayang nyaho. Bisi sia hayang nyaho aing budak nu baheula lanceukna diheurean ku sia tepi ka ceurik. Ceuk Johan bari nyusun deui serangan. Eta lalaki kacida pisan kagetna. Oh, jadi ieu teh Johan? Johan adina Lili? Johan teu mere kasempetan pikeun Rosid loba omong. Sanajan aya oge kaluas, nah Rosid oge nyahoeun ka ngaran manehna. Pereup Johan maju kenca katuhu pilih genti dipake nyecer. Sukuna meber naik ngudag beheung. Rosid angger bari nyeklantas rangsel nyingced jeung ngagiwar. Serangan Johan geus teu ngitung deui aturan. Kahayang nyeret lawan bari ampun-ampunan ngalimpudan rohangan ilmu kasatriaan. Dina hiji kasempetan Rosid nyusun jurus nu teu kaharti ku Johan, matak helok. Pamustunganana Johan ngagoak bakat ku nyeri, dadana keuna ku serangan nu ngahiuk hareupeun irung. Kasaimbangan awakna leungit, bru nambru sisi wangunan gudang muncratkeun cileuncang. Reg aya mobil angkot eureun ngadadag. Nu tarumpakna tarurun, pisah, pisah, pisah. Sawareh anu ngagelo, tahan. Ah, henteu nanaon Kang, mung lepat pamungkul ceuk Rosid Daria. Tos biasa di dieu mah, henteu nanaon. Johan nangtung. Awakna jibrug jeung kalotor pisan. Dadana nyeri, tapi asa aya nu leuwih nyeri dina jero dadana. Horeng tepi ka ayeuna manehna can bisa mulangkeun ka nyeri. Rosid ngajak sasalaman. Salamnya teh ka Teh Lili. Johan asa dilelewe. Tepi ka imah Johan teu langsung asup. Bajuna nu kotor maksa manehna muru kamar mandi nu deukeut dapur. Kadenge ti dapur keur aya Mamah jeung Lili. Datang ti Bandung kitu. Anu tadi jajab teh lanceuk kelas Li. Muhun mah. Kasepnya mah sora Lili semu ogo. Jiga nu geus lila kenal geuning Li. Ari Mamah ti barang lebet kuliah oge tos langsung raket bae. Padahal mah kasih eta teh Lili mah baheula teh sebel pisan. Emut teh mah basa Lili SMP keneh. Apang eta nu noe Lili teh. Ger nu di dapur saleuseurian akei-akeyan. Di luar Johan ngajentul, awakna asa kabulusan. Tina seselapanona aya nu ngalembereh mapai pipi. Kabayang Satria Karna nu nyuuh dina lahunan Dewi Kunti. Indungna pisukaneun tandang perang. Satria nu tara ceurik teh eulih-eulihan bari Cipanon cuuh. Tamat wargi kitu tah nya carita teh. Rebu nuhun wargi. Cag sakitu we. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.